Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kami dari keluarga Kami dari tim kreator. Tim sukses gitu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kreator Ipung Aje mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun. Mempersembahkan film Phoenix Sunda episode 10. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and share. Dan yang paling penting adalah subrek guys, karena subrek itu gratis guys. Ayo guys. Ayo nak latihan silat-silat ya. Aduh, mau nemu tembok aing. Tembok kicing didinya jadi panas aing. Masih latihan deh. Lembur tisen teuing kamarana ya umat. Nah naonan eta jelema pake gan berennya. Nah naonan dia jelema. Dia mebek yang kasepak ngaganggu bae dia. Uyuhan aing preman jago silat, lamun teu aing babak belur ku dia. Kamana dia gondrong? Nek ngeleuyeur aing nyerangin. Nek ngelir kamana dia gondrong? Ngeus ulang loba omong dia. Ai dia nanaonan sisilatan sorangan bae. Bugu aing kamari diudag-udag ke tukang balur. Manta ge aing persiapan nyiapkeun silat. Jangan lu tukang balur. Sarua aing dek kunyaan. Keur kamari ge aing diudag-udag ku tukang balur. Gitu cara nama orang siap orang gebogan tukang balur. Dia mah batur jagoan tukang balur nage bisa hiber na kolong ranyang. Ai teh sieun aing mah keur kieu mah. Dek nyan kamari aing jeung eta jeung tukang ojek diudag-udag. Geus aing mah. Mingkir dia, dek lanjutkeun perjalanan aing mah. Sugan aya nu piluluheun. Oh, sakali itu. Naon deui ngapiluluheun mending latihan di aing. Aing mau latihan aing capek mah, balik. 2 hours later. Aing mending nyanyi. Ki cara nama. Jika menyakiti aku bisa membuatmu bahagia, maka lakukanlah itu tanpa waktu, yakin bisa. Ikhlasku mencintaimu, ikhlasku ke Balur. dam duri dam aku padamu, I love you. Balur. Ora tukang balur. Pura-pura lolong yang mah. Balur. Aing asa sakral karena jelema ieu nya. Tapi kololong ya. Dan dijampai kieu ye, dong tai ye. Eta dia naonan. Ke parang saing mah anu meuli balur teu mayari kana keur kamari. Oh, di dong ngomongin si mah ieu teu bisa neuleuh ya. Ngomong naon dia kan aing. Jelema atau lain dia. Oh, dia ngaduduh lain jelema kana yang dipantokeun ber dia ku aing lamun lain lebaran dia ku aing. Wah, ieu lebaran. Ieu kesempatan aing tukang balur mal mamarahan. Ai dia nanaonan hareosan dat teka arti kupu aku aing. Bah,
Iya abi nu kamari nu meuli balur mere duit 1000. Hampura bah. Kela. Ariana nanaon dia tadi lololongan. Lololongan dia nanaon tadi. Atuh abi tadi bah sieun kana abah. Sieun dipencit ku riling. Dia lamun isu keneh ku aing dia kapanghina ku aing dijin make korban dia ku aing. Atulah bah, abing can kawin, can lebih kang nu herang. Nek saha nu hayang kana dia buke dong Samson deule. Cuan aya kutu oraya di dia. Bah, abah masuk ke kituan. Geus beh abi nek meh hampura. Yai melebaran keneh. Awas diampura ku abah kan ulah sakali-sakali dinya. Sakali dia mah yang pakai parablau emas dia. Lebaran aku kumaha. Oh, bah. Geus durangnya abah nek ngidar deui jacan pai balur hiji geh nya. Oh, bah. Balur. Alhamdulillah ya Allah. Abi selamat dari kejaran tukang balur. Aduh, lebaran kikiting pisan. Balur. Eta budak dagang naon eta? Mang, coba ka dia. Dan RT dia anak meuli. Mang, dia dagang naon? Hei, nanti kadel ku dia yang tadi balur-baluran aing dagang balur ya kuari. Piraku aing mah tadi ya dagang es kana kaneron. Astagfirullah tadi ya cek aing balur-balur ge malah ting ocoy aing mah tadi ya satampekan beru yakin aing mah. Es nang kitu coba neuleuing. Sik tu parnasna. Tadi ka dia meuli. Dulu eta mah dia SD, teu kadel lembar balur-balur ge aing balur. Ih, astagfirullahaladzim. Ieu. Oh, ieu es rasa naon, nyeun rasa naon. Aing nuk meuli. Tapi RT cek aing balur-balur ge di SD. Piraku kudu diinumkeun dipaksa ku yang sugan ngagedean penisna. Awas ge anak diinum aya ku dia ya es rasa mangga ya. Ke. Naon ieu mah balur? RT cek aing tadi ge balur ke bae dia mah SB ieu SS. Ceuli daging jadi gitu tadi ya. Panti tadi ku ditanya dia dagang naon, dia dagang es bader tadi. Nan karacuning dia. Tapi jelema lamunan RT ku yang dipantogeun. Uyan lebaran kan nih dia, mun lebaran ku yang dilapor ngana polisi. Terus aing cancing dia, sar cancing kotok aing mah dia. Aing ngomong ka dia ngomong ka ditu ya. Lieur aing. Terus aing nak ngedar deh, sari stres aing cancing dia. Balur. Atuh teno salah lasri kumaha. Balur. Ceng meuli balur mah. Sugoi ku jensiku ki kau karu. Kakek ngomongna dia. Boy edan nang dagang di daerah idat kuli bukan di jalan torek, jalan tutut. Haus. Es. Haus. Iya mah balur lain es. Lieur aing jolir bae kuari. Ih, sas teh. Hei, dia ngomong nang bedul meureun. Haus. Wah, haus. Balur. Da kujuring pae eta anak jelema. Aduh, aing. Mal enak ya. Ceng. Udah. Ceng. Udah, ceng. Aduh, udah korak jelema ieu pae si katempuan ya aing. Ieu aing. Aing naik korak kudu ngejar. Katempuan ya aing. Dia tadi ya karak buah motor kayak apa ngomong teh. Yang berabatnya. Gua ya buru-buru ya anak-anak web intan. Gua mah buru-buru. Dia kira mabur ka ditu. Pantau gini kowe nguluna si Paranasna. Apa aja? Itu tadi itu apa aja?
kotok geus gede mah koin dipencit ya. Dipanggang koinnya kirain dia yang berandahar. Dek, dengan dia. Selesai, Dek. Gua kotok aing eta. Pencit yuk, orang bakal gulai. Gula aja kotok anak dagang leutik kene dulu tuh diciakan kene. Jama. Gede gitu yuk. Yo, ini kan udah mau surprise pugu. Tiba dia. Aing tadi papanggil bau geng, ketabrak ay. Kayak gede pa ya. Bawa kelek ya. Acu ada kata berapa? Oh, gede hulu eta jelema. Oh iya. Oh, ngepanas aing jelema. Jai. Dia kau yang pernah diguburskeun teh nya. Keur diempang teh euling dia gen keur dia. Bat. Tengah dateng inang-inu main keur kitu mah. Untuk karunya kau yang di belah hulu nah dia kau aing. Hampura dosanya bat. Jalan lebaran lain ya. Mas, diampura dia kau aing. Ayo kamu ya urang. Mending ulin yuk. Sampai Herman urang. Ayo di mana? Terus campur lah kayak mana? Saya taruh di motor KLX bagus amat he. Salam. Neng. Beja motor anyar doang nak. Terus gitu bae. Alah, ladang ngajol kebun heula mah. Boleh beli motor. Sekarang jalan-jalan di kuari. Mumpung ke lebaran kene ya. Atuh kede be jagi suk jadi mah poe lebaran keneh nak jarah nak naon kede be jagi suk mah moal ka mana. Yang gitu mah nya. Jarah mah gitu lah. Ini balik di burung. Bari nyara 12.000 sama yang gisuknya kabasa non urang. Mohon kede be orang jagi suknya OTW mah siap. Gara be heula ieu mah nyarjang meuli basona. Siap. Hanya baru enak balik deh ya. Siap. Mana nen jadi naik itu aya kayak.